Kemudian kuda tadi Pak, pada siswa kemudian kuda. Ada resepnya kuda sih temannya. Karena resepnya kuda ya kasih kuda. Jadi dia itu sebenarnya yang anak tadi itu tidak dalam kategori nakal. Tidak, anak itu sudah seneng duit. Karena jadi pemain kuda renggong, kuda apa namanya? Renggong. Kuda renggong itu dapat 250.000 sekolah tuh keharti. Ini jadi memang ya dia seneng itu. Nah itu tinggal dialihin aja, nanti dikasih kuda, suruh ngurus kuda, dan dia menjadi pemain kuda renggong dengan kudanya sendiri. Kan gitu loh. Tapi nanti diatur, jangan jam sekolah, harus di luar sekolah. Kan kunaon itu kunaon. Terus sekolah kunaon? Ngurus kuda. Jadi resepna kanu kuda. Oh, kuda renggong. Rombongan mana? Mana? Jadi resepna main ya kuda renggong. Karena sekolah mah resep punya jarang atuh dibere ngurus kuda ku bapak daek teu, tapi daek sekolah. Oke? Hah? Mana yang buka kuda, Can? Can. Ngurus unggul. Engke dibere ngurus kuda, lulus di dia jadi bager bere kuda kurang. Hah? Ya? Kuda sabaraha sih 25 juta paling nya? Heeh. Ngurus kuda tapi sekolah. Kan sekolah naik kuda. Jauh. Jauh kumaha? Jauh. Di Tanjung Kerta Kacurang. Ayo ka sekolah kadu naon? Angkot. Sabaraha? 6.000. 6.000 PP. Berarti paling 5 kilo. Kan naik kuda mana bisa 5 kilometer. Ayo Pak. Kunaon? Bawa mobil. Kasih si jalana. Mah mau naik ya Heeh. Jadi lamun dibere kuda, makona dibere kuda daek sakolanya. Heeh. Awas ya kudana bikang heuh. Mau ngiji aing teu boga duitna dua mah. Kudana bikang heuh. Kunaon sia mung bikang? Jauh Pak. Kunaon mung kuda bikang? Hah? Mehreuneuh. Kunaon? Iya mah lain bangor, iya mah lain. Ini mah tidak kategori kenakalan, ini mah tidak. Ini mah resep, boga hobi, ieu mah. Ieu mah tapi da ti lalaki hobina nguseup. Pohok apa majikan? Ieu mah resep kuda, ieu mah maneh mah teu asup bangor teu tapi alus. Di bawah ka dia maneh menang hadiah kuda ti urang. Heeh, bener tah. Tapi sekolah. Sekolah sia. Pokona lamun kudana teu diurus, maneh teu sakola, kurang kudana cokot deui. Maneh mah teu bangor asupna kategori. Ngan resep kanu bujur kuda eta maneh mah. Heeh. Di dia geus siap.